Oh, baru tengah. Ngutang, ya. Beresin. Mau lagi baju abimah kudu aya buktina. Lain gitu meren. Hei ibu-ibu nyaho teu sia aya gosip anyar si ibu eta sama Some people say it's even harder to find. Well, there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a ibu-ibu orang ngarumpi tadi gampang. Alah ningang bujang dek kalau di itu oge aja bagus berarti. Astagfirullah. Si Ade can udah ngoyak kieu. Astagfirullahaladzim. Si Ade can udang ngoyak kieu. Hei, kamu teh dek salat mal. Hai, geus bangun. Ya dek lebaran tuh jadi mah. Teu jadi ya mah lebaranna. Cepet. Bangun. Ieu can udang-udang ngoyak kieu. Astagfirullah, sok cepet mandi. Ini cai ge can ditata. Astagfirullah. Kan abu teh udah minta kemarin ya. Air masukin keraknya. Ini juga makanan di mana aja. Kabel, papalatak, pusing. Gak ada yang bisa diandelin. Ntar gak usah jadi lebarannya. Berangkat sendiri aja. Kamu bang. Ci Asi. Minal aizin teh. Minal aizin oge ce. Kumaha lebaran ayeuna mau dike? Ente sih abi lebaran di Bandung wae acara apa mau dikis ka mana. Iya sih. Hayu aja potong untuk lebaran. Cak di tempat-tempat bajuna anu tahun kamarinya dipake keneh geuning. Teu boga duit jeung meuli nu anyar. Bae we ce tong sok nguruskeun hidup batur. Dengekeun ya ce. Potong buuk di Cicahem. Buuk siga sapu ijuk. Lamun gaya tong maksakeun tibatan baju nang nganjuk. Nya ce atuh biasa wae we yeut dengekeun. Jalan-jalan ke Cihapit balik asal lapar. Ngomong we teu boga duit jeung meuli baju nu anyar. Iya dengekeun deui ce. Si bapak keur ngarit sawah. Ngaritna di panon poe. Duit mah aya ngalayah ngan teu loba gaya we. Ah yang geus atuh ce ah. Tas darongkap geuning ibu teh. Iya mohon. Madam, mohon siap. Ibu-ibu teh. Ayo kalau kita tukang darongkap sudah macan menang sangu. Ayo kalau bersalah. Madam. Bukan mangga carali. Madam. Lah ibu-ibu, kan geus lihat kieu kudu selfie atuh. Ayo enggak tuh lah. Yuk. Siap, yuk. Sini, ibu-ibu. Sini. Ayo. Pematahan lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geus ah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Tadi cari. Punten ibu-ibu, abdi teh tadi terasa eutik. Biasa abdi teh tadi teh nuju milihan heula emas. Mandi gaya. Baju kotor keur disese geusna langsung dipoe. Gaya we siga nu percuma emasna kawe. Nginjem motor tapi eueuh, jaba motorna teu kabeli. Naon sih menira riweuh, ngomong we teu bisa meuli. Dengekeun yeuh. Moe baju tapi hujan rek dijahit kalah hibar manehna nu miheulaan tapi arurang nu riweuh. Enggeus atuh ibu-ibu, enggeus aya urang mulai heula we hari sana sudah we gacor ayeuna mah. Sugana abi meunang. Abi meunang yeuh. Ieu kalau ketang ibu-ibu saacan di mimitian hari sana, saha ye nu boga info penting di kampung minggu ieu. Info penting mah tepat di aya sih, tapi pun berita panas mah aya. Cenah aya nu cair di Bank emang lebih ka 5 juta. Tapi lain yang dipake ke usaha, ke gaya hirup. Astagfirullah, parah pisan. Usaha naon eta teh? Usaha nutupkeun hutang ku pamer. Mohon eta mah disebutna fitnah gengsi ngomongkeun bunga terus ngajadikeun pamer jadi hobi. Bener, biasa atuh hirup mah teu kudu susah, nu penting pantes katingalina. Emang saha sih nu sok ngurus penampilan? Saha sih nu ngurus penampilan mah nu bebas we ce. Tapi kan eta teh bisa jadi masalah lamun penampilan lebih mahal tibatan pendapatan ce. Bener cek si madam.
Bu-ibu ece hayu atuh urang balik deui ka tujuan utamanya eta ngocok undian arisan. Sahayeun nu ayeuna boga rezeki nomplok bawa we abi mah nya. Pasti ada. Ibu-ibu hayu urang kocok heula we arisananya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar buru abi yang main HP. Nu menang arisan teh nya eta CIP. Hiji, dua, tilu, opat, lima. Seueur ya pokoknya namanya Wilujeng. Rezeki kemana sanajan macet ge datang sorangan. Ucuy, dengekeunnya hayu gara meuli beas naik motor ka Cibangkok, geus menang duit mah bebas sok atuh gara ngaborong. Gaya. Oh, nah ibu. Nya Paling dangus Madam. kita datang deui si Ece ciknya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh ya, babaturan biasa. Biasa ya udah ngapro. Assalamualaikum. Ayo kalah batu ya. Iya rudak apa sih siapa habis Emang sok di imam. Enak dipasif naon sih ibu-ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben aja tuh. Biasa. Mari menang arisan teh duit tadi pakai naon? Ya biasa, Mas. Beda aja. Sama si Ece. Asli itu. Isuk-isuk indit gawe bari rusuh di jalana awas pamer emas KW matak era nu makena. Lebaran nanya baju naon puasa kudu sahur lamun teu apal asalna ulah sok ngabita batur. Bisa ake balan Bapak-bapak main catur. Main jeung budak leutik. Ulah sok karomeun ka batur mun emasna saeutik. Dengekeun bara runtah di imah nita budak jeung micen. Hese jeung orang kampung mah nu asli ge dikawekeun. Atas ibu-ibu eta buat tas molototan. Asal di jangan rujak atuh. Kita tapi. Kamu ada juga omongan tetangganya. Makati kuat deh. Pengen. Assalamualaikum, Bos. Kenapa dia deui? Iya, Bos. Abdi teh bade nambut deui 10 juta. Abdi teh keterima rezeki pisan. Astagfirullah nu kamari ge can dibayar-bayar maneh teh. Asli iya mah kepergi pisan kangge murang kali. Janji ayeuna mah abdi bakal bayar. Caduk maneh mah. Rek kapan dibayarna? Aslina ieu mah dibayarna minggon payun. Janji eta teh. Janji. Sok atunya sekarang ieu 10 juta. Tapi anu kamari harus dibayarnya. Siap, Bos. Hatur nuhun pisan ya, Bosnya. Asli ayeuna mah abdi teu akan ngecewakeun Bos deui. Maneh mah si neangan calon. Neangna ka lembur batur. Ari ngahutang mohon-mohon aing geus ditagih ka kabun maneh mah. Punten. Nya sok. Hatur nuhun ya, Bosnya. Nya. Ce, tas di mana? Biasa, abi mah abis beli iya tas anyar. Kantong anyar tapi asa karek ningali. Nah, eta mah kantong teh marakna kitu. Lain meuli ti mall, eta mah ti pasarnya KW. Naon abi mah make barang nu teu kawe. Ibu-ibu we nu teu nyaho merekna, dasar ibu-ibu kampung. Kunaon coba? Ibu, siga nama cening teh nginjem duit deh ka batur. Soalna teh sok balanja wae si eta teh. Jabaning budak naon di imah teh sok make baju anu soe, jabaning lehon ih geus sumpah siga nu teu kaurus. Oh nya atuh Cak Ici ulah sok kitu. Ulah sok nyangka nu goreng wae sanes arusan arurang oge. Ayeuna mah urang kudu mikir anu alus we.
Nya, tapi nah sok sirik wae ka batur. Urang ge apa eta mah urusan manehna lamun dek baranja. Tapi urang ge apa sih eta make kantong KW da urang apa yeah. Aslina. Nya emang leres sih, tapi piraku budak tetep urus. Pan kamar ke budak nanggalung di jalan sok make baju nu roek, urang masuk watir lembu budak eta teh geus malehon. Heeh nya, gaya we hedon ai budak teh diurus hade. Bukan bener cekuring oge naon curiga we pokona mah urang mah kasih ening teh ayo baralik geus poe Grip heueuh. Bisa aya kolong wewe. Assalamualaikum. Mana ya si teteh mayar-mayar. Teh punten. Ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Punten Bu bade tumaros. Ai teh ning teh ka mananya di geron di Bumina euy. Emang aya pirogi naon? Teh ning teh ngutang ka Bang Omar can dibayar geus nunggak 2 bulan. nah ada teh ning biasa oge sok aya di Bumina. Emang eta teh nunggak teh jang naon, ngahutang teh nginjem teh jang naon cenah. Ah teuing eta mah euy ngan 5 juta minjamna. Lumayan. Juta paingan. Ayo atuh dijajak ku aruran. Yuk, Jadi masuk ayo we di buka. Gedenya check out nang kade. Siap. Assalamualaikum, Cek. Punten. Cek. Cening. madam, aya naon? Cek, hayu atuh urang ngabaraso. Ieu geus kempal tuh sadayana. Hapunten pisannya abdi nu juta bisa sareng awak. Kunaon atuh bet mung kaluar, biasa nama kan ngintip wae jeung aruran. Hapunten pisannya. Tah ieu budakna karek keluar. Tadi ditagihan mah teu keluar kemana atuh? Diajakan ngabaso mah langsung geura keluar deh. Hapunten Kumaha? Esuk-esuk beli cai, jang minum saenggeus dahar. Geus teu kudu basa-basi, nu penting mah bayar lah teh. Kayaknya teh dahar soto make koya pas beurang dahar peuyeum. Pantesan loba ngagaya ada duitna hasil nginjem. Era atuh ceuh ih. Geus esuk urang ka dieu deui kudu geus aya nya teh. Nya insyaallah. Siap atuh. Era ceuh ih. Assalamualaikum bos. Bos rek laporan deh. Tadi tos abi ieu geroan si teteh mah teu keluar, soalnya keluar sudah enggak bayar ujung-ujungna mah. Nah, tuh si Ening teh tos janji mana mah beleguki. Geroan deui si Ening. Lah, kumaha bos, saya jelema mana gitu. Geroan deui. Siap atuh bos. Lagu. Ieu meni geulis pisan ieu. Mas nam nih ieu halus deui. Teh. Balik ka mana tuh? Iya, balik ka payun biasa. Atuh untung we kapanggih di dia. Buru bayar utang nu kamari euy. Atuh mah da ayeuna mah da teu nyandak artos nage. Isukan we nya. Setelah mah ya dangukeun. Ka sakola make batik. Di jalanna ka pojok gagak. Hutang mah eta saeutik. Ieu hutang tos nunggak. Atuh mang meni santai weh. Yo dengekeun. Aya kabel nih pabelit mata clear karena panon. Ayo urang duit rek dibayar make naon. Bisaan we si teteh mah ieu na alasanna aya we. Ieu dangukeun. Jalan-jalan ka Cinambo, meuli buku jangan gambar. Ieu hutang teh tos jatuh tempo, bodo amat kudu bayar. Emang liburan ke Gunung Gede, capena ka bina-bina. Nida urang teh duit, isukan mah dibayarna. Ka mana teh? Baru bayar. Iya, aya info penting dan panas. Infona anyar pisan panas nyala. Berasa pokoknya berapi-api. Hot banget. juga sama. Pisan. Deui atuh. Ini ulah saukur isurahan itu aya buktina. Ngomongan teh kudu valid atuh. Iya mah bener euceul kamari kan. Abi nganter eta si Cening ditagi ku debt collector siga nama ngahutang deh ka Bang Emok siga namanya.
laingan saukur hutang we nya geuningan gaya hirup nama meni aduhan padahal mah dompet nate meni maot. Alah jeung gengsi nate meni hirup deui nya. Ih, Gengsi pisan sih. Tapi urang harap-harapkeun teuing. Meureun manehanana boga masalah pribadi. Urang teu meunang ngejas hairpan batur. Wah si Ece mah Ece lamun teu bisa nambahan kana obrolan ieu tong ngahalangan urang ngaduduk gosip ieu geus buku urang mah beuki gosip jaba gosip bage kudu nu panas urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ningali mah anu kemarin lagi utang kaca nih. Emang naon rek naon rek teh ayeuna. Dia mah ningali teh mah ya teh ngobrol jeung Cik Ici meni seru pisan ngobrol teh. Bawa-bawa ku nagih hutangnya. Utang itu mah inya bawa si Ici jeung si Eneng teh sarwana ngahutang demi ngagaya. Lumayan juga naon-naon. Lucunya bener pisan ieu. Hei karya Ece. Naon sih Bu? Dia heula atuh. Ieu danyekeun ya cek arurang ieu ti abi heula mimitina. Puting-puting hujanan balikna meuli mi kocok ai gaya seelegan padahal dipakemok. Ya ce abi ge aya make bedak siga tarigu bulu panon nyarangkeun banget nah siga nulugu aya teu tesok ngelenyet ih geuning kitu ibu-ibu teh Ya dengekeun Bu Ibu. Isuk-isuk meni caang geus lumpat nyeri tuur. Bae we da hirup urang tong sok ngurus urusan batur. di bejaan teh si ibu eta mah Tak, geuning datang hiji deui sarwana sok tukang injem oh iya naon sih ibu-ibu ngagila wae meuni riweuh padahal mah teu apal kan asupna kumaha. Yeuh dengekeun isuk-isuk dahar soto pek teh seueur angen tong sok jadi jalma sotoy patak jadi pi omongan. dang ya dengakeun ya dang aya buktina sok Moe baju kalah hibar-hibarna ka tukang soto aku mah deui mun bener da faktana lain soto. Gandeng ceu yuk. Gandeng. di bejaan teh harayeuseun Cek, sigana teh urang kudu ngajual emas deh jeung mayar kasih bos. Heeh bener. Tapi ieu kan emasna hiji-hijina di Indonesia. Heuh geus mah kitu hese deui menangkeunana teh. Coba ning si Mang Yaya teh nagihan wae meni pusing ka dieu teh. Geus mah pusing riweuh ka otak teh geus kitu teh. Urang kudu ngajual ieu emasna demi urang bisa ngabayar ka si Obos. Iya bener pisan. Yuk Kan itu apa sih faktor itu? Assalamualaikum bos. Kumaha maneh rek bayar utang? Alhamdulillah bos aya nama abdi geus aya duitna. Hapuntennya soalnya abdi ngabayarna telat. Alhamdulillah. Jangan-jangan ka Mang Layang. Sabari neangan toge geus hilang utang ka urang, tah akhirna dibayar oge. Nah, puntennya bos. Ini Nya, lain kalimat tong utang deui ka abi lamun utang ka urang teh langsung dibayar atuh. ya bos. Abdi hilaf. Nya atuh. Hatur nuhun ya. Ya, hatur nuhun oge bos. Mana sih kan namanya? Ya Mang, geus lunas ya, abi geus teu boga hutang deui, abi geus teu boga nanaon ya, geus tong nagih-nagih deui nya. Cik dia kuring hitung heula. Geus pas eta mah. Tah gitu atuh maneh teh. Ieu dangukeun ya. Mau duit si mama, jang keur meuli es teh. Geuning mayar ayeuna mah. Kitu ti kamari teh. Heeh, ampurannya Kang. Geus nuhun ya. Aya ge bayar ku si Ici. Bos Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos lapor bos. Iya si Ici nggak bayar nih tahu. Alhamdulillah si Ici akhirna kumaha pinter maneh ya. Biasa tuh lamun bos. nganagi utang teh kudu kieu, kudu galak. Siap atuh bos. Alhamdulillah tuh ya si Ici geus lunas kabeh ya. Teh nggak sabar naon saya teh ijal mayar. Rezeki nomplok bos ya. Iya, hatur nuhun ya. Siap. Abi teh heula bos. Ya. Membenci orang